salam kawilujengan di lebat nami Gusti Yesus Kristus. Cilok K20 hiji ayat anu K25 dugi K20 genep anu kieu ugalna dawuhan Gusti. Jalma kedul embung digawe sasap maehan maneh. Gawena teh ngan wungkul ngalamun hayang beunghar. Ari jelema anu bener mah balabah tur mere mawe. Pangadika Gusti ieu nyangamkeun jalma anu kedul mah seueur kahoyong tapi anjeunna mungutak-ngutakeun curug-curug acan. Nah ieu gambaran hiji jalmi anu teu ngagaduhan motivasi dina kahirupanana. Saking ku kedul-kedulna anjeunna alim barang gawe, anjeunna alim ngadamel naon anu kadana dipidamal. Gawena teh ngan ungkul ngalamun hayang beunghar. Ari jelema beunghar mah balabah tur mere mawe. Bapak Ibu wargi sadaya abdi umaja supados tangan urang diangge anu rares-rares kangge barang damal tur ngahasilkeun tur hasil eta tiasa dibagikeun kangge disabudeureun urang sadaya. Hatur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan.